ayeuna keneh sia dipencit ku aing lamun pangset sing horeng karasana teh pangset ruas mama Bangkalan bak mama Sobari ari nyebut amis yeun bohong ari nyebut pangset bakal dipencit kumaha sia jang karasana eta cai pangset mama geus bosen hidup sia inum sakali deui diinum eta sakali deui sanajan eueuh cai kopi anger cai heran eta Pak RW teu ngarti-ngarti maksudna teh eta teh hayang cai kopi manehana mah nguyuk cai kopi tapi kita kadewe Gusti anu anggung RW kutung teuing saur mama Bangkalan inum sia buruh eta sakali deui buru inum heuda eueuh ci kopina cekeran adosan diinum deui eta cai heran amis eueuh pangset saur mama Bangkalan ka mama Sobari nuju alit kumaha sia jang karasana eta cai ari nyebut amis sieun bohong ari nyebut pangset sieun dipencit kumaha sia jang karasana kalau ngabedeg maneh ngomong pak naon sia jang ku pak sing horeng mama Bangkalan teh nyiuk cai laut atuh di zaman Firaun dan oge cai laut mapan pangset eta mama Bangkalan ngangkat masak bedog geus bosen hirup sia geus ayeuna keputusan terakhir sok-sok puluh inum eta